Para mitra anu mulia masih ngadangukeun dongeng Mang Jaya carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-18. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-17, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ke-18. Mangga nyangakeun we, wilujeng ngadangukeun. Ulah kirang-kirangnya ngapunten, dina kakirangan sareng kalepatanana. Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS. Hatur nuhun ka mitra nu parantos Noel subscribe sareng locengna. Nu parantos ieu para mitra sadaya Noel lainna nu sering komentar oge para mitra sadaya sering ngabagikeun acara ieu kanu teh acan uninga nu baheula kantos ngadangukeun dongeng Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mangga nyangakeun carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-18. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Para mitra kaum dangu, ieu dongeng judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Karangan Wa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-18. Sakumaha nu kauninga harita Salim ngahaja newak Bah Ruminta sareng Nyi Darsihnya para wargi sadaya. Maksud sareng tujuan teh sanes anjeunna mah hayang ieu we hayang ngawin Nyi Darsih kitu, Nyi Darsih alimeun kitu mangga urang teraskeun. Harita Salim ngiceupan kaki jemlung nu dikiceupan Surti yen maksudna Salim nita nyiksa Bah Ruminta. Dina kituna Ki Jemlung geus teu loba nu dipikir deui bari leungit kana kawatir. Hoe segede inung leungeun dibabuk-babukeun kana awak Bah Ruminta. Nepi ka Bah Ruminta kekerejetan awakna ngagaralang satapak hoe. Atuh pogo Nyi Darsih kuat kamengpeunan beungeut ku teu luas ningali nu jadi aki disiksa. Beungeut geus careda garetihan. Eta watirna waktu ningali hoe dibetrikeun kana beungeut kuat ka Bah Ruminta kekerejetan bari ngalenggak. Geus heula we Ki Jemlung. Karasa ku tulang beheung silaing si Ruminta, cek Salim bari nyampeurkeun. Sedeng Bah Ruminta teu nemalan malah teu ngareret-reret acan. Sirah melenguk taksiran keur ngararasakeun ka nyeri tas nampa panyiksa sakitu taya ras-rasanana. Ari Nyi Darsih harita sajeroning keur nukupan beungeut teh ceurik inghak-inghakan ngarasa watir kunu jadi aki. Kilek Salim ngalieu ka Nyi Darsih sarta nanya. Kumaha ari geus kieu Nyi Darsih? Saha nu nyanangan cilakana? Tapi keur anjeun ulah boga anggapan nu jadi aki disiksa ku akang. Kudu boga anggapan disiksa ku diri anjeun. Bohongan anjeun nu jadi cukang lantaranana. Lamun anjeun narima kana maksud jeung tujuan akang, moal nya nu jadi aki ruksak. Taina akang rek nanya sakali deui. Hitung-hitung mere kalongaran ka aki anjeun, rek nurut moal kana kayang akang. Lamun rek nurut pasti aki anjeun panjang umur, kalawan ku akang baris disenangkeun. Tapi sabalikna lamun anjeun keukeuh nolak kana pasti aki anjeun nyieun poe panungtungan. Sajabati kitu tetep diri anjeun diguna sika ku diri akang. Pati-pati akang ponok umur moal geunah panasaran. Ari geus ngalaksanakeun kahayang geus nyayang dina jero dada ti baheula mula. Sok pilih-pilih ku anjeun Darsih, cek Salim. Tetep rek ngalaksanakeun kapanasaran ka diri Nyi Darsih. Geus aya kana sawatara jongjongan Nyi Darsih teu nemalan. Duka ngarasa bingung mere pijawabeun duka memang teu hayang ngajawab. Sabab hate tetep micua. Pok geura jawab Darsih. Daek henteu diri anjeun dipihukum ku akang? Lamun daek pasti anjeun bakal manggih kasenangan. Malah lain anjeun wae nu senang, sadalah aki anjeun oge. Moal burung disenangkeun ku akang. Sambung Salim panasaran tumanya deui kana pamadegan Nyi Darsih. Tapi weleh Nyi Darsih teu daek nemalan angureng murag-muragkeun cimata tingkar celak. Atuh timuruna Salim ku ayeuna Nyi Darsih teu daek ngajawab tetetela teu sukaeun. Dina kitu nangan gorowok we Salim nyalukan ading. Ding, dieu euy, Kidi ading nyampeurkeun bari ngareret ka Nyi Darsih nu keur ceurik. Geus kitu ret ka Bah Ruminta. Naon pilanceuk? Cing cokot ka ditu euy, lain aya soder di dapur euy. Bawa ka dieu jeung pamuteranana sakalian ruhakan ti hawu euy, cek Salim.
Nu araya pating raringeuh ngarasa kaget ku ayeuna Salim nita nyokot soder siga nu rek matri. Giding ading ka dapur nyokot soder jeung anglo pamuteran. Samalah dieusian ku ruhak meuni marakbak. Teu lila ading nyampeurkeun sok anglo pamuteran jeung soderna teh ditunda dina taneuh gigireun Salim. Sok beuleum sakalian soderna ading, sing nepi ka beureum euy, ceuk ading nitah meuleum soder. Ku ading digugu sakumaha panitah Salim bari hatena ngarasa teu ngarti kana maksud jadi lanceuk. Teu kungsi setengah jam soder geus burahay beureum. Ceg gagangna dicekal ku Salim terus malih ka Nyi Darsih kalawan cacarita. Taina kieu Darsih. Bohongan anjeun eueuh jawaban jadi tetela diri anjeun nolak kana maksud akang. Nu hartina mung dijelemakeun kalawan bener-bener anjeun teu nyaah kanu jadi aki. Ku kituna wayahna ieu soder nu geus burahay kieu ku akang rek disantongkeun kana panon aki anjeun. Samalah dadana rek dicirian ku akang. Cek Salim puguh nu araya pada caruringhak. Samalah Nyi Darsih nu keur ceurik ngadak-ngadak repeh terus ngareret. Lenyap hate Nyi Darsih ngalenyap. Sabab akina rek diantelan ku soder nu geus ruhay semu beureum. Etan sia, rek dikumahakeun aki aing teh sia biadadab. Cek Nyi Darsih sesentak teterejel. Deuleukeun ku maneh sia Darsih. Tema Salim geus kitu pel soder anu sakitu burahay diantelkeun kana tatak Bahru Minta. Pugu Bahru Minta alah batan dikadek manehna ngagua kekerejetan. Aduh, tobat. Bahru Minta nyebutkeun aduh bareng jeung ngajeritna Nyi Darsih harita tak-tak Bahru Minta kuat ka ngebul. Kulit molotok red Salim ngareret ka Nyi Darsih. Geus kitu Salim rek nyantongkeun soder kana palebah panon Bahru Minta. Ngan harita tekung siprak sabab Nyi Darsih gancang nyarita. Mangasih ulah ngakaya teu boga dosa sia Salim. Hagayana kuring daek dipihukum ku anjeun asal adik. Aki kuring ulah dikakaya kalawan menta diubaran nepi ka cager sakumaha sasari. Cek Darsih. Ku ayeuna sadar manehna nyebutkeun daek dipihukum ku Salim. Sarengeh seuli Salim seuri bari ngareret. Bener anjeun rek sumerah Darsih? Nya. Tema Darsih dibarung ku cimata tingkar celak. Nah, atuh lain tita tadi nyebutkeun sumerah teh. Meureun aki anjeun moal nampa panyiksa ti akang. Ari geus kitu mah ku akang diubaran. Ngan anjeun wayahna kudu terus di dieu. Ke tempo 2-3 poe urang ngalangsungkeun akad nikah. Bari ngadaguan aki anjeun cageul. Madasim, lahan tamangna. Sakalian bawa ka imah. Cek Salim para mitra geus kitu mah kakaranitah ngudaran tamang. Nu dipake ngabincang Bahru Minta. Ari porosot, ari golepak Bahru Minta ngagolepak, teu sadar. Puguh Nyi Darsih ngajerit terus ngarontok akina. Disangka akina tepi ka hanteuna ngabanusan. Harita Nyi Darsih nyuuh kana dada Bahru Minta bari dicengcerita. Ontong dicengcerika Nyai, da teu maot henteu Bahru Minta mah. Keun ke ku akang diubaran. Sing percaya aki Nyai baris cager sakumaha sasari. Yuk ayeuna urang ka imah. Salim ngupahan bari nyengkatkeun awak Nyi Darsih. Tanggeus nangtung regeyeng Bahru Minta dipangku ku Ki Jagra. Paningan sagiriwil bangun hampangeunaker. Tema Darsih dibarung ku cimata tingkar celak. Nah, atuh lain tita tadi nyebutkeun sumerah teh. Meureun aki anjeun moal nampa panyiksa ti akang. Ari geus kitu mah ku akang diubaran. Ngan anjeun wayahna kudu terus di dieu. Ke tempo 2-3 poe urang ngalangsungkeun akad nikah. Bari ngadaguan aki anjeun cageul. Madasim, lahan tamangna. Sakalian bawa ka imah. Cek Salim para mitra geus kitu mah kakaranitah ngudaran tamang. Nu dipake ngabincang Bahru Minta. Ari porosot, ari golepak Bahru Minta ngagolepak, teu sadar. Puguh Nyi Darsih ngajerit terus ngarontok akina. Disangka akina tepi ka hanteuna ngabanusan. Harita Nyi Darsih nyuuh kana dada Bahru Minta bari dicengcerika. Ontong dicengcerika Nyai, da teu maot henteu Bahru Minta mah. Keun ke ku akang diubaran. Sing percaya aki Nyai baris cager sakumaha sasari. Yuk ayeuna urang ka imah. Salim ngupahan bari nyengkatkeun awak Nyi Darsih. Sanggeus nangtung regeyeng Bahru Minta dipangku ku Ki Jagra. Paningan sagiriwil bangun hampangeunaker terus dibawa ka imah sarta digolerkeun dina sama. Sanggeus rada lila Salim nitah nyusulan guruna nu katelah Bah Murhapi. Ka ading nu maksudna Salim rek nitah mangubarankeun Bahru Minta. Leleda ading jeung Salim harita keneh tuluy arindi. Aya paribasa para mitra sadaya, caritaan jelema harus alah batan sora goong. Beja pabeja-beja beja nyebar ka mana-mana teu sirikna ibur salelembur ear sadesa. Sadesa.
Jol ieu nyaritakeun aya budak parawan jeung saurang aki-aki aya nu mawa ku euwah-euwah. Ceuk sawareh dibawa ku rampok, ceuk sawareh majarkeun budak parawan digunasika dirina jeung rea-rea deui jelema caritaan teh. Si horeng nu kabejakeun kitu teh tayalian Nyi Darsih jeung Mbah Ruminta akina. Nepi ka masarna pamajikan Mbah Ruminta kagegeringan, ras kanu jadi incu jeung kasalaki, dipapantes ku timuru palang siang nu jadi salaki dikaniaya. 3 poe ti harita Nyi Darsih cicing di Salim samalah Mbah Ruminta geus rek cager meunang ngubaran guruna Salim. Sedang masarnah katutuluyan gering kalawan diurus ku tatanggana. Hiji waktu saurang jajaka keur ngawangkong jeung saurang lalaki tengah tubuh tayalian keur nyaritakeun perkara beja saurang budak parawan jeung akina aya nu ngiwat. Tina kituna eta jajaka meni ngaranyug samalah make boga pikiran hayang ngayakinkeun ka tempat eta kajadian. Pok lalaki tengah tubuh katelah Pak Haji Daroji, guru budak jajaka tumanya. Hari si Jalu kunaon ngadun ngahuleng kitu, kawas aya nu keur dipikiran geuning. Kawas aya kasusah, ceuk Pak Haji Daroji. Renghap jajaka rumenghap narik napas panjang bangun seungah. Sanes aya kasesaat nepi nu diemutan ku nu sanes-sanes abdi mama mengemutan perkawis wartos tinu sanes. Dibubuh mamangge neme sasauran ngawartoskeun. Di wewengkon Cibedug aya saurang banoja sareng saurang pameget. Tos sepuh anu nyana ku euwah-euwah saurna teh. Tema jajaka pasemona alun. Lah, nah make jadi pikiran teuing Jalu. Keun bae da eta mah urusan batur. Lamun kitu kasebut baraya, kakara jadi pikiran pikeun urangna. Ceuk Pak Haji Daroji siga nu ngabeberah. Muhun mama, nanging karisi abdi mah murang kali istri nu tos janten harapan abdi, mangkaning kapungkur abdi janji bade ngadongkapan. Kasepuhna mali upami teu lepat mah parantos disangmekeun ka mama. Kalain saur mama bade disumpingan sareng abdi ka bumina muhun ka Cibedug. Naon padumukana teh di Cibedug kitu? Pak Haji Daroji neuteu. Muhun di Cibedug mama. Lain incuna Ki Ruminta teh anu di Cibedug mah lain. Laras putuna Mbah Ruminta jenengan nama Nyi Darsih mama. Baru incuna Ki Ruminta nu dipiharep ku hidup teh. Nyana-nyana incuna Ki Ruminta mah atuh. Berhenti basa itu keneh ge ku mama didatangan. Panjang ka mama mah lain incuna Ki Ruminta. Mohon putuna Mbah Ruminta mama nu mawi ku abdi kanggo dianggo emutan oge sok ingis ku bisi rempan ku sugan. Ingis laras dicana ku euwah-euwah teh harapan abdi. Sarang eyangna lain mama reuwas kuno jadi murid ku Ki Ruminta asa jauh tina taksiran ai Ki Ruminta kudu beunang ku atah-atah mah sabab manehna kungsi mulungan pangarti ti mama samalah baheula mah kungsi aya nu ngajajal ku urang pakidulan berkah keur manehna mah teu bared-bared acan samalah nu ngajajalna jadi tanpa daksa leungeun sabelah potong ti harita Ki Ruminta moyan tina bab pangabisana kalawan tuluy bubuara di Cibedug nepi ka boga pamajikan ka urang ditu nu mataksing percaya moal bisa kapalingan Ki Ruminta mah katambah-tambah manehna mah tara beunang kapancing tara gampang leeh hate ku pangbibita terus pangemut abdi mah kitu mama nanging saha nu uning anjeunna keun aku apes mama jalan kasebat jalmi mah tara langgeng hirup dina hiji martabat. Nya ku kitu teh mah. Hidup ge geuning bisa nyarita jalma mah tara langgeng. Tapi mama gede kapercayaan ka Ki Ruminta moal bisa rentag ku ata-ata. Da kieu we atuh ayeuna mah Jalu. Lamun bener-bener nu rek dipiharep ku si Jalu incuna Ki Ruminta, yuk pageto mah jeung mama urang ka ditu sakalian urang tangtukeun ku mama pikeun salametanana. Ari ayeuna mah wayahna mama moal bisa marengan sabab kahiji mama can boga kekeupelan pisan. Kaduana aya nu rek nyampeur ngadu domba ka Cibatu. Sugan we si rongeng hasil diaduna boga keur namah-namah waragad kawin hidep. Geus ayeuna mah geura kacai ka ditu. Bising kaburu buhit jeung bisi hujan. Ongko arinya da kaburit mah ditampianana sok hadeurin ceuk Pak Haji Daroji mungkas wangkongan bari jerut turun rek maraban domba adu sedeng jajaka mah anggur ngahuleng gerendeng nyarita jero. Para mitra sadaya
Harita para wargi sakumah nu kauninga jajaka anggur ngahulang. Gerendeng nyarita jeroeun dadana. Sok sieun nyawe nyidarsi aing moal kabur bari akina di pahala. Geus pasti diri aing kalengitan buah hate. Dipikir-pikir salah aing keneh teu buru-buru ngalamar atawa teu buru-buru kawin ka Nyi Darsi. Lamun geus kawin malah moal Nyi Darsi aing moal ngejat. Da eta tu Nyi Darsi kitu teh geus baheula ku aing dipernahkeun di dieu hayo make hayang cicing jeung akina. Lamun nyata Nyi Darsi aing moal kabur nasaha jeung urang mana manusana cenah. Lamun seug panggih manusana moal kabur Nyi Darsi geus moal mikir dua kali pasti ku aing diparagatkeun nyawana. Moal ku si wawalak Salimah kitu sabab baheula Nyi Darsi kungsi ka boyong ku murid-murid si Salim. Ngan harita ku aing kungsi katulungan kalawan salamet bari ngorolos diganti ku si Usni. Hanya ka sanggeus aya di dieu Nyi Darsi keukeuh hayang jeung akina atuh kapaksa ku aing dijajabkeun nepi ka kiwari can panggih deui. Namaning dipaluruh heula wae ka Cibedug kitu atawa asalah bada hingung aing ari ini sacara ngelemet nu hartina teu bebeja heula kanu jadi guru. Sok sieun teu deha ku tinu jadi guru. Ari dingke-engke sok sieun nya diiwat ka Nyi Darsi. Jadi kudu kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Sedeng hate aing mah timangtukna keneh tegarna hate. Ting seredet ting sareblak. Tapi kumaha baehna we degetan. Hayang nyaho ku aing rek dipaluruh heula ka Cibedug. Lamun Nyi Darsi pasti aing rek menta idin tinu jadi guru nu maksudna rek neangan manusana nu moal kabur Nyi Darsi. Lah ku aing rek dipaluruh ka lemur si Salim. Lamun bener Nyi Darsi dibawa di kabur ku awewenya ku walak si Salim. Tidinya aing rek ngayakeun balitungan pati. Komo kitu aing jeung si Salim kasebut satu kabuyutan tiba heula sajabati kitu aing rek males pati kanu jadi uyut. Sabab nurutkeun ceuk beja baheula uyut aing perlaya ku akina si Salim. Keun isukan aing rek kainit ka Cibedug. Dadakuna mah ka mamah rek ka mana we sangkan ulah dicuriga teuing. Kitu gerentes hate eta jajaka si horeng ngopi kahayang ka Nyi Darsi baheula teh. Malah manunulungan Nyi Darsi teh manehna katelah Jakaria. Waktu Jakaria keur ngahulang keneh guru tak Pak Haji Daroji nu tasmara bandoma teh unggah. Reta si Jalu masih keneh ngajejen tuh. Lain rek atampian bieu teh. Sumuhun bade mama mung ieu suku karaos sing sireumeun mama. Tema Jakaria ngabohong geus kitu ngorejat nangtung. Tuluy init katampian bari dikongkoyang ku samping sari. Isukna kira-kira wanci haneut moyan Jakaria geus saged make pakean bareresi. Di calana pangsi hideung kampret bodas meuni nyacas. Samping sarung disalimpangkeun kana tak-tak sedeng jeroeun kampret nogel dua siku-siku tina barlen. Koloyong Jakaria kaluar ti kamarna disampeurkeun ka Pak Haji Daroji. Nuker ngadaweung ditepas bari nyinghareupan cai kopi tina bekong jeung kulub tali. Mama abdi bade ka Kilomri heula aya kaperyogian mama. Wireh mangkukna anjeunna talatah ka Mang Uman, abdi kada ka ditu sona teh. Cet Jakaria bari gek diuk hareupeun Pak Haji Daroji. Kilomri mana? Pak Haji Daroji ngareret tuluy teh. Kilomri ti Cibuyut teh mama. Aya naon cenah makin latahkeun sagala? Pak Haji Daroji rada talete. Duka aya naon-naonna mama mung anjeunna ipat-ipatanaker ka abdi kedah ka ditu saurna teh. Jeung ulah katutuluyan. Jeung saha atuh ka dituna? Pamikel resan aya pamengan mah bade ngajak Ki Amin tawe. Mangga atuh mama abdi bade nios. Cek Jakaria bari ngoleset turun tina dipan. Jeung didoakeun sing salamet. Ngan omat ulah tutuluyan kanu sejen deui bisi barudak pigirang kadarieu. Moal mama. Tema Jakaria jerut turun tuluy ngaleos. Lempang meninga gede bangun teuneng yudeung eueuh kakeueung kaya karina. Para mitra kaum damu. Harita Jakaria. Initna ti imah nyamper heula sobatna nu katelah Asmita. Ongkohan kamana-kamana keur Asmita tara tinggalin sok mimilu wae ari katamah-tamah Asmita ngakulanceuk ka Jakaria. Eukeur mah eukeur Asmita boga pangarti ti Jakaria. Sajabati kitu Jakaria gede jasa sok daeng tutulung ka sing saha jalma nu keur manggih kasusah atawa meunang kamusibatan. Jadi teu matak aneh lamun Jakaria pada ngajenan pada mikaseran.
Tapi keur Jakaria sanajan dipika serab ku batur salemur oge henteu dipake angku atawa dipake adiguna agul ku payung butut dina sifat jeung tingkah laku henteu ka ciri-ciri geus kapatri ku pangarti kasipuh ku ilmu pangaweruh tinu jadi guru. Kabeneran harita Asmita nyampakeur aya ngaburaan hayam di buruan. Hate Jakaria ngarasa bungah dumeh sobatna aya. Pok Jakaria uluk salam bari ngajanteng tukangan Asmita nu keur tongloy ngurus hayam. Sampurasun, pampes. Temal Asmita ngal ini dilanceuk. Aduh. Mentangi nasi sukene geus aduh geus ka dieu. Asa tanang dilanceuk. Ka mana ieu? Aduh. Eta dilanceuk ka mana? Samungna deui bari ngacungkeun hayam para mitra. Ngasupkeun hayam kana kurung tuluy ngorejat nangtung. Nah, jaulin ka dieu euy sabab cicing we di imah malah asa kararesel. Ku ini tinitan kanu jauh ta? Ye, atuh lamun ini teh kanu jauh ke aku teu nyampeur ka ditu Dan sisari ge lamun rek ka mana teu boleh ngajakan ka Kilanceuk. Siap ka jero atuh? Temal Asmita ngalacat unggah. Kana golodog dituturkeun ku Jakaria. Geus dariuk dina babalean nu geus meunang nyamakan ti tadina. Guprak Asmita nuna wadah ududeun jeung gandawesina teu sakumaha lila torojol pamajikan Asmita norojol mangiran cai 2 gelas. Tun wae atulah ni kaci ngariweuhkeun teuing geuling sema. Teu ngariweuhkeun Kang cai-cai atuh. Iraha Kang wartosna teu naon ari kaci. Nuhun kagungan raja goah teh kabale nyungcung. Ni kaci bari ngiceupan ka salakina. Dah kasih moga raja goah kasa hanya iki baheula ge akang teu payu-payu geuningan tema Jakaria bari mesem intu payu kecang lah acan we Kilanceuk mah da sepiraku lalaki teu boga pamajikan tapi teh ngaengal kagungan garwa tukang sabados abdi gaduh kanggo paheuyeuh-heuyeuh leungeun kapan ieu geus boga pikeun paheuyeuh-heuyeuh leungeun menyanyi Jakaria nunjuk ka Asmita eta mah tos kantenan atuh kang nu dimaksud ku abdi mah hoyong gaduh piwargieun istri kok sareng bapak budak malah terus bosen. Ya kitu, nari dikasih majarkeun geus bosen cenah. Kumari Ki Adi geus bosen deui, cek Jakaria nya kakakkeun. Wo bedanya we kudu geus sarua ngarasa bosen. Cari geus masing-masing we kudu ngarep ngulon maneh ngarep ngecan. Sekalian maneh nyiritan geus sok cicing we. Kudu ditumpangkeun sok cicing we kuring mah. Teukeun teuing mah ahli pilihan sekalian. Ya Asmita rohong. Barakatak Jakaria seuri meni asa suka. Mohon getang dasar nu ebel. Cek kaci bari ngaleos ka jero. Terus sakieuna we ka dieu sok asa kahibur kuring mah da Ki Adi. Saur Ki Adi mah teu boleh gumira wae jeung nu jadi pamajikan teh. Heueuh. Nu kieu disebut rumah tangga bagja teh. Tah, rek naon deui itu Kilanceuk senjen kuring kasebut ieu mah heureut pakeun pungsat bahan ge. Karang ngagegedekeun urusan kabingung ya. Aya eueuh teu boleh gumira we, ulah eleh ting ku tukang huut. Payu teu boleh kakeprok. Nah, kana eta we, kana tulak colok teh ku tukang peuyeum. Tulak colok kana naon? Nah, kana peuyeum eta da nyolok bujur batur mah kuliah dicegah ge. Kemal Asmita. Teg kana wadah ududeun tuluy ngalaan sarokoy. Teg kana paneker tuluy diketrek-ketrek kana batu, peledeg haseup lum-lum meledeg. Kalau diantelkeun kana tungtung rokok bari dikanyot. Kitu deui Jakaria kabawakeun ngarokok ting kelepus hareupeun anu ting sarebeng. Antiknya para mitra. Ngau gandawesi batu dicekrekeun kitu. Kaluar eta buricakna seuneu gancang ditemak sina nempel kana lunglung peledeg kitu. Lunglung wol diwolkeun mah. Kana ieu kana daun kawung. Aduh, segana. Nya antik mun ayeuna aya teh nya deh. Oh balik ke zaman batu cenah Mang Jaya. Ka zaman purba zaman batu. Aduh balik ke zaman batu zaman purba. Ayeuna geus beda atuh jipo cenah mah kitu aduh. Nah teu para wargi sadaya. Jadi jipo cenah ayeuna bangga urang teraskeun. Ayeuna Kilanceuk lah meni ampir ka popohokeun we ari Kilanceuk geus ngagedenge beja. Asmita kakara nyarita deui. Beja naon? Nya beja cun. Eta beja naon kitu? Tanya Jakaria bari neuteup kana beungeut Asmita. Eta bejana di wongkon Cibedug cenah. Surang budak parawan jeung saurang lalaki tengah tubuh. Ting bapana, ting akina cenah mah. Tengah peuting aya nu ngiwat.
tapi kaki wari geus aya kana saminguna can aya bejana cek kitu cek Asmita. Atuh Jakaria asa di jalanan memang manehna kadinya rek nyaritakeun urusan anu kalengitan ku budak parawan bari boga tujuan rek ngayakin. Nah meni asa di jalanan atuh ku Asmita puguh kuring ka dieu teh kamari manggih beja ti tatangga yang di wewengkon Cibedug aya nu kalengitan ku budak parawan jeung saurang lalaki tengah tubuh nganduka teuing ari ngaranna mah sabab mere beja kitu teh nyaritakeun teu nyaritakeun ngaranna. Kuaina kitu pangna ka dieu teh kahiji hayang panggih lantaran geus aya puluhna poe teu papanggih jeung Ki Asmita. Atuh kaduana kuring menta dibaturan hayang ngayakinkeun nya henteuna di wewengkon Cibedug aya budak parawan diiwat. Sabab kuring boga panyidekan hate ka urang dinya. Tapi kitu ge sugan Ki Asmita halangan hayang dibaturan sote lain kuring ngarasa keung atawa tuludeung ngan ieu mah itung-itung batur ngobrol di jalan tak kitu. Syukur-syukur datang ka ditu nu diiwat lain panyidekan hate kuring. Eta nu dipenta cenanya bae kuring rek maluruh saha jeung urang mana jelmana anu ngiwatna ceuk Jakaria ngajakan maluruh. Para mitra sadaya harita Asmita diajak kitu ku Jakaria tuluy nyarita ari keur kuring mah tong boroning halangan sanajan dina aya halangan ge atuh ari lain keur gering mah hayu we nah. Kuring da rumasa kamana-kamana teh teu boleh minta dibarengan ku Kilanceuk. Cek coha kemana tong boroningnya beurang dalah janari tengah peuting ayo lah ku kuring dibarengan eta iraha rek kadituna Kilanceuk. Kahayang mah poe ieu nu mata kuring isu keneh oge teh mah Jakaria siga nu teu sabar hayang buru-buru ini. Teu naon rek ayeuna ge ke kuring atuh rek kaca heula. Cek Asmita teu hararese manehna init katampian bari ngajingjing lodong dua siki. Nu maksudna rek sakalian ngalacai keur inumeun. Hari Jakaria harita sajeroning Asmita eueuh teh gawena ngajelengwut we gegerendengan jeroin dadana. Lamun nya teh menyidar si beunang ku Salim. Aing mah kumaha pipetaeun aing nah terus susul bae kitu kalemurna atawa nah aing balik deui bebeja heula ka mama. Hari aing balik deui sok sieun nyidar si kaburu diguna sika mangkani geus aya samingguna. Hari terus disusun nu hartina aing teu bebeja heula ka mama sok sia disalahkeun dianggap aing eueuh basa pisan ka kolot. Tapi kumaha engke we lah di mana geus yakin nyidar si diiwat. Aku sebawelak Salim lamun nepi ka beunang deui ku aing kalawan manehna aya dina kasalamatan. Geus moal diengke-engke rek tuluy we dikawin. Ngarah teu matak jadi gangguan kana hate. Kadar keur waragad-waragan da kitu kumaha engke we da piraku kasebut jelema teu dirizkian ku pangeran. Kitu cek gerentes hate batin Jakaria. Dibarengan ku hate giling, rek nyusul nyidarsi. Teu sakumaha lila para mitra Asmita balik ti tampian geus saged disalin ku pakaian bersih. Calana pangsi hideung kampret hideung dirangkep ku kaos belang-belang. Gurutak Asmita nyampeurkeun ka tepas. Diarot heula tu caina Kilanceuk, cek Asmita bari magehan beubeur ayeuna. Menika popohokeun panyana teh teu disuguhan ieu teh. Cek Jakaria para mitra cek Jakaria kana gelas nu dieusi ku cai kopi haneut keneh sarta diinum. Atuh geus kitu gelas dituna deui. Rek ayeuna we ieu teh Kilanceuk. Ayeuna we meungpeung isu keneh lah. Nyi kaci ka mana? Biasa we keur nguprek di hawu Kilanceuk. Nyi. Kah? Nyi kaci bari gancang nyampeurkeun. Nyi kaci wayah nanya akang rek dibawa heula ku akang ieu akang nanya. Mangga wae Kang da moal ngatosan heula sangu kitu kapan itu abdi nuju nyang ieu ngagelekeun. Keun we engke deui nyai, ayo tuh. Mangga tukang sing salametnya. Teh mah Nyi Kaci. Jerut Jakaria jeung Asmita tarurun tuluy ngaleos ini. Harita Asmita katingalina mah lemor teu barang bawa pakarang. Biasa ka mana-mana ge tara sok tara lengoh ti bedog. Teu kacaturkeun para mitra sadaya. Di jalana Jakaria jeung Asmita rek tarpi kanu dituju tayalian lembur Cibedug. Harita wanci lohor Jakaria teu waka kebat kanu dituju manehna ngadon nyimpang heula ka warung nu maksudna rek ngopi. Kabeneran di warung nyampak 5 urang lalaki keur ngaropi. Dina rindat deung tingkah lakuna jelema anu boraong di eta warung barang jo Jakaria jeung Asmita ting rarindat. Kawas anu nyurigakeun samalah nu saurang mureleng bari ngagilirkeun bedog. Suku sabelah ditaekeun kana bangku awi. Dia direk ngopi, cek Jakaria bari gek diuk sedeng jalma nu limaan mah teu direret-ret acan. Naon we kuring mah Kilanceuk lah. Temal Asmita rada humandeuar semun hoream. Cing nyai nyuhunkeun cai kopi 2 nyai.
Cek Jakaria menta cikopi ka budak awewe nu dagang kopi. Ret jalma nu limaan silih reret ka batur jeung baturna. Jakaria jeung Asmita tongoy ngaropi siga nu teu eungeuh. Kanu gigireun teu lila korejat saurang nangtung tuluy ngadeukeutan ka Jakaria. Pok rada tegeug sedeng paropanona mah meletet maling reret. Kana pesa kampret Jakaria siga nu ngincer kana eusina. Waktos nasib.